ngajabarkeun akhlak teh aya akhlak urang ka Allah, aya akhlak ka Rasulullah, aya akhlak jang diri sorangan, aya akhlak jang papada manusia, aya akhlak jang alam. Itu akhlak minimal akhlak urang teh 5 akhlak teh. Ngajabarkeun tentang akhlakna Allah, akhlak nurang ka Gusti Allah, timbul weh buahna. Buahna akhlak ka Allah teh naon? Takwa. Janten upami urang teh ngagaduhan akhlak ka Gusti Allah, maka urang kedah gaduh sifat takwa. Ari takwa tos masyhur sadayana muslimin, imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi. Nu disebatna takwa teh ngalaksanakeun parentah Allah, nebihan larangan Allah. Eta teh disebutna takwa. Allah miwarang salat, Allah miwarang saum, Allah miwarang zakat, Allah miwarang haji. Piwarangan Allah teh eta teh sanes kangge kapentingan Allah, da Allah mah teu butuh. Allah mah maha beunghar. Saalam dunya jalmi teu ibadah, Allah mah moal eudeun tina kapangeranan angger jadi pangeran. Tapi Allah miwarang ibadah teh kangge kapentingan urang. Allah miwarang ulah ngalaksanakeun anu diharamkeun Gusti Allah, wajtinabun nawahi. Cek Allah teh tong zina, tong mabok, tong judi. Allah mah mun teh mah urang teu ngaibadah ka Gusti Allah teu jadi masalah wala. Moal eureun tina jadi pangeranana. Tapi urang diharamkeun ku Gusti Allah teh eta teh aya kamadaratan kangge urang. Numbawi dina amal ibadah teh lamun jalmi anu takwa ka Gusti Allah teu aya patalina dina hubungan ibadah jang kauntungan Allah, tapi jang kauntungan diri urang ku anjeun. Da ieu mah jang kapentingan diri urang, maka urang oge sok nyaikeun kana ibadah eta. Ibu upami teh mah meser bumi di komplek asal-asalan nu ngadamelna teh nya kareke menang meuli geus ruksak deui. Dan nu nyieun teh naon dajang batur. Keun wae dajang batur nu penting untungna gede pan gitu. Tapi cobi lamun jalmi jang bumi jang nyalira, meser peusikna anu sae, meser semena anu sae, meser batuna anu sae, miwarang tukangna anu ahli gitu nya. Janten sadayana ge dajang urang. Kumargi eta teh jang urang disae-sae. Nya kitu deui urang teh kumargi ngarumaoskeun bahwa ibadah teh dipiwarang ku Gusti Allah sanes jang kapentingan diri urang ku anjeun. Dina ibadah teh urang teh asa disiksa we. Manaon cirina? Eta geuningan lamun ibadah cileuncang culang cileung bari gancang. Itu urang teh teu betah dina ibadah. Sok, da lamun nikmat mah betah. Tuang di sisi sawah. Nyanak ngahaja nganyak rantang ti bumi ngahaja bade tuang di sawah. Nyanak sangu, nyanak sambal, nyanak peuteuy, nyanak jengkol, nyanak asin. Di sawah teh nyanak lalabeun. Di sisi sawah teh tuang raos, cekap sapiring. Henteu, naon sababna? Ngeunah. Coba lamun teh mah teu raos, eureun harita keneh. Dina ibadah kayak gitu. Urang teh hampir sadayana termasuk pribados ibadah teh hayang loba we. Duha hayang 12 rakaat, tahajud hayang 12 rakaat, maca Quran hayang 10 juz. Hayang mah. Hayang loba-loba we. Hayang rawatib lagi 4 rakaat sewang. Maca Quran teh